Hatur nuhun kasadayana anu tos klik video ieu tapi tekenging hilap kangge kawargi sadayana kanggo klik tombol subscribe sareng nyalakan lonceng notifikasina supados tiasa ningali video-video anu mungkin bakal kapayun dina channel ieu. Hatur nuhun. Jalan-jalan yuk, jalan-jalan teh ka ditu tuh ka mall. Nah ari aing ka nu kieu mana tuh si Akang teh eueuh yuk. Eueuh Akang. Si Akang ka mana eueuh atuh ngedok suku aing. Kang. Ari sia ka mana atunya aing jauh-jauh ka dieu geura kadon eueuh di dieu teh. Akang, goblok meureun ceulina. Yang itu. Pajarkeun aing teu gablog sawah meureun ku pamarentah teh tawa ku tetangga tuh deuleu tetangga aing teh robot sawah teh kana mana ngan batur atuh da atuh beunang dimakan ongkos salaki aing Akang goblog sugan ka mana nya jelema teh Ka mana atuh si pamajikan aing geus beurang kieu aing nyasab mapiraku da itu lain di kota nyasab ragenan di sawah sok ararane ari ieu aing jalan ka mana atunya ampun kieu ieu aing artis lincah ka sawah teh ka mana atuh ieu aing jalan Akang alas ya ieu ka mana urang jalan nah ka mana atuh dulu sok sanajan hidup di kampung tapi kan aing mah teh ngeunah ka cida. Wow. Teu kurang naon sawah lega. Balong loba, nu batur. Aduli teh penting aya be. Yeuh hai batur mah. Nu jadi duit teh meureunan pulpen. Aing mah ieu pulpena ieu. Nu cara pandangakan baranghakan tapi koro teh ieu nu kieu. Ka mana ceuli wah deui kanikmatan ayeuna nu pikeun aing sok urang ngarasakeun teh ngarasakeun mah juragan gere liang ceuli yo ayeuna naon teh sok kalahe di sawah ai Akang teu ngagawe naon gajedog di sawah lah jeung loba turongit sireum ai ulin teh make jeung ka sawah ka moal ulin maka ditu la ilaha illallah beul nu karari reka bawa geuning aing mah nyaho jalanna gen hantu mantakna ulah sok ka sawah bae gerai ulin teh yeuh paranas segala itu ieu kudu ditiung segala ieu mah teh kabagian ngomong ari aing sasemok-semokna ieu gerangan jor-jor ka sawah na keur gawe naon juga teh celana menihanan jeung kitu na kumaha yeuh ari di sawah mah geuningan kapanan ke aing teh keur nyiptakeun di dieu teh hayang aya moal atuh eta entong kitu-kitu teuing atuh jiga nu ek ngakan ka pamajikan teh tadi ngadenge nguruskeun kieu cenah pamajikan teh cenah nu di imah mah poho we kan nu di imah mah boga meureun nu sejen aya kapanan sok aya rek kitu rek nurutan moal eleh la ilaha akan boga urang mah 1000 akan makan 10 siki rek ngadu eta awewe aing mah kapanan itu anak cedayah anak cedimin anak cenano ka aing harayakeun aing teh mikiran maneh be bakat ting kunyaa udah serep ban meureunan moal payu akan la ilaha illallah sia mah meureun itu kasih tarmiji anu huntuna tinggal 2 aing teh bahas teu hareudang eta kasih tarmiji ya ulah sok cicing batu tempo tuh paculeun popeureun di imah teh pacul arek aya kanikmatan ti mana hayu ngagere bae ceuli anu di imah naon anu ngeunahna ngagere naon engke digere ku aing aya make naon ya make jedot ku aing alah batan aing mah sapoe geunan mengeun capek yang ngalaenan pamajikan aing da kieu pamajikan aing aya 3 nu kieu mun batur oge naresepeun si pongpet lah aing mah teh geus rada capek nah kita ngaenan sia teh arek neangan deui urang mah nu alus di ditu betul arek ka moal neangan oge moal di sawah gawe naon di sawah mah da mobil jika kitu laladok la ilaha illallah kira balik ayeuna mah ayeuna cuang di lempeng cuang di elus-elus cuang di sedut-sedut cuang di cemot-cemot di imah nah ayo balik bararanga